Yos, Yosep. Ari ieu naon nya kunaon ieu aya naon ari sih teh. Tah itu baru das kieu kunaon sih nya. Heueuh ya bingung aing gitu lah ibarat das kieu aing pan ieu yang mandi ieu teh. Kumaha carana ieu supaya urang bisa mandi? Bingung aing ge ieu. Coba urang dijajal aing. Kumaha bingung aing ge? Naon coba ya. Aya naon sih teh nya? Tah, cai euy bisa ngucur heueuh euy. Bisa ngucur. Oke. Urang mandi aya mah di dieu. Heueuh nya, heueuh hayu urang mandi ah. Tah coba. Tah, emberan. Wadahan ku ember. Hah, buka aing baju aing ah. Heuh poe aing baju aing ah. Tah, heueuh euy. Coba ieu bukakeun deui aya naon coba ieu. Urang dibukakeun deui aya naon coba ieu teh. Tah, naon coba ieu ya. Urang mandi aya mah euy, ngeunaheun ieu urang buka bajuna euy. Aduh, tak bisa tidur panas tinggi teh kunaon sih nya. Aduh, ayo tolong ka ieu ayo kunaon ieu ayo. Ayo, tolong aing ge kunaon kieu cai naon ieu kunaon ieu nya. Ibi, tolongan uing tolongan ieu. Aya naon? Ieu kunaon? Aya naon sia kunaon ribut-ribut. Ye, teu pugu-pugu ribut-ribut keluar di WC. Aduh, meni panas ya, aduh tong uing. Aduh, uing meni panas ieu. Panas kumaha cai maksudna? Panas kitu kunaon sih aduh uing. Ibi tadi uing ke jero kamar aya cai ngurucut di luhur. Tongong uing meni panas ieu ku cai itu di luhur. Meni rewas uing tongong uing meni panas kunaon nya? Heeh, tadi nama tadi teh uing tadi teh mukakeun eta, mukakeun keran naon apa naon dibukakeun jadi terus ngutut cai uing meni rewas tongong uing beuteung meni nyari keluar di luhur nya. Geus naon-naon ieu geus. Ayo geus. Anu urang make baju hayu. Sok make baju salin. Salin hayu. Hayu ke jero hayu salin. Hayu nya bager, hayu salin. Hayu urang dahar ena mah tas salin, hayu urang dalar sok salin heula ieu.